Bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima ono komo kudu kawasa. Ngalayang di alam marakayangan iris eueuh bisi muteunana harita. Eueuh piki paseunana kaluman eueuh pibakeun hirup nu maturan. Kuyang kakalayangan di alam dunia sok kana dapuran haur. Jelema anu maot teu mawa iman jeung Islam paling untung cicingna teh dina dapuran haur jol we ngaliwat ngaran ngabe beberapa tahun jieunan. Dumawi urang sararea mah sing marawa iman jeung Islam mah. Tah nikmat pangbadag teh nomor kedua nikmat cager, pangkat kedua cager. Nomor katilu pangkat katilu ranking katilu kanikmatan teh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ngarah tere seperti dalam jemaah pohon bisa ya pancakaki rek silaturahmi pemajikan jeung salaki rek paroksai belum disunat obat tos lebaran tos pada pokok. Memayu ya. Medang formal atau pada orang hormat. Anu dihormat disingkuri tersana pengajengan dewa Bapak DKM ge mengurus di Masjid Cipeteuy. Oke, mobil khusus sekarang tarunana ikatan remaja masjid bunga bobotohan yang naik bandera pemuda ngan bandera nanti naik ke nanti kolot-kolot ini yang diper bandera nanti berbaik ciri naik budak orang sukses. Da budak orang sukses mah budak orang lain loba dunia, lain loba harta, mencari mobilna, gaya motorna, begitu bedong imahna lain. Tapi budak orang sukses pun sanggup kita kekalusan di lingkungan. Sehingga budak orang Cipeteuy ketika ayeuna ciptakeun kalusan sabaraha puluh hulu nu dina penting ieu saraya menang ganjaran. Tina ladang tolak ilmu nu diajarkeun budak ngora tuh manfaat kepada lumawi tuangkeun budak ngora ieu kampung Cipeteuy desa Delaranyar mudah-mudahan sing sareng sukses dunia di akhirat amin barokah budak ngora yang purna turna sarehat jasmani rohanina maraju usahana amin sing jalalakeun awakna utami Bapak Kades oge dewasa tetap mengaletkeun ke kabandaleut ka maulan pernah dan disimpulin sobol tah kepangi jeung dijretno na ieu penting disimpulin bisa silaturahmi jeung urang ieu tuh bingah amar watasutna bingah kagiri-giri bingah nu taya bebandinganana ieu nanging para lunerutus gunung parias narajang alas dah pilih
komo terus lebaran kieu nya perkuburan siap. Sok kalarawur teh ngawangkung teh geus deui karekan batu ieu. Karek nyarkeun ieu islah malah kepikir teh pandi budak orang teh disebutna teh halal bihalal. Bahasa lege teh ya kan halalkeun anu kudu halal. Nu tadi nama eta teh anu halal teh haram ka ayeuna mah nu eta halal teh jadi dihalalkeun deui. Tadi nama nu eta halal teh diharamkeun. Model kamari bulan puasa siti sangu teh halal dihakana bulan jadi haram tuh ayeuna mah dihalalkeun deui kan halal teh tetap halal dihalal ya halalkeun anu halalkeun deui anu halal saling bebaskeun henteu ari haram mah teu dihalalkeun bukannya merenang untuk bebas gitu ya. Yo baru baris halal. Malah kemarin ke bulan puasa saya sudah bulan puasa. Lain sudah undang bulan puasa lewat. Nyasahan jarang gitu. Ger, udah jam 8 orang kemarin kota. Tuh naon. Tuh penting ulah dihakal. Pokoknya dia macam nak dihuapkan, menang kita tu dihuapkan, menang lu penting dah dilap-lap. Ya, ibu ngagayam di bulan puasa, gayam itu, tawa dapros atau opak atau orang inang digayam, menang asal bulan dilap-lap. Hei, saya iuyuk asal, bulan dilap-lap. Tak nu ayeuna teh dihalalkeun deui ku tadina eta teh haram ku sanajan halal dihalalkeun. Pamajikan tadina kan pamajikan urang teh halal leuh. Nya kunaon di sorang urang jadi haram. Ayeuna mah dihalalkeun deui. Jam 12 gereng-gerengan tengah poe teu naon. Jadi ieu teh halal dihalal teh kitu teh. Tahun kali hartina halal dihalal, hartina halal dihalal, nah halal gendi kamu halal. Lu tadi nanya etan halal, halal, ayo nama halal. Oke, anu dihormat tadi jamaah, anu sami hadir, wah, kuat pinuh gitu. Alhamdulillah, luas semua, terus. Antusias orang dia lapar bulan puasa atau pernah ngopi tausiahnya kalau bah kembali jajak boleh dengan tausiah kayu nama alhamdulillah mudah-mudahan saya sendiri ahli surga yang sing cager awak penting mah cager we awak da eta teh cager teh nikmat numpang badag-badagna jeung nikmat numpang mahal-mahalna ongkos. Akal atau sejo geregri. Wah, ada kuliahan oke. Maka julung tak warung boleh bisa beli. Wah, bisa beli keempat. Wanita dengan wah korek dengan dompet kayak ini 100.000 gini ke bidan. Di bidan keempat. Oh, cek bidan itu kalau rumah sakit. Pandekat kelinganan sawah kadekur kalau masa kita yang cager berarti nikmat cager mahal ya hari geus cager piraku jelema nu cager make mung oyang kadere jeung pidatang nu penting awak cager jeung lamun geus awak cager mah piraku teu daek oyang ka masjid mantau ya teu penting awak cager. Kemudian sote ini ke masjid sholat berjamaah beranuki. Kemudian dia sokobat orang ke masjid berjamaah. Kobat orang lu balik sudah ngomong.
loba angin loba nu henteu na ieu teh kumaha loba nu berarti loba nu geuringna datu menang datu capkeun bae aya ruksok keur nu geuring ulah berjamaah ka masjid pangat ini jamaah itu berarti dari ya paling hari telah mangul gering hate koi mawi indah dia wengi sialaya sing celalagur kanyang umurnya panikmat aya opat make hiji nikmat cagur nikmat iman Islam pangkat hiji kan pangrugi-rugina jelema lamun maot teu mawa nikmat iman teu mawa Islam mawa teh teroyag kapana kulon ye teh teh solokan lah pusat ke bawah lapor coba dicabut jalan teh lah pengen itu hukumi teu ditampi ku jagat teu ditarima ono komo kudu kawasan ngalayang di alam marakayangan iris eueuh bisi muteunana harita eueuh piki paseunana kaluman eueuh pibakeun ngirup nu ngaturan kuyang kakalayangan di alam dunia sok kana dapuran haur jelema anu maot teu mawa iman jeung Islam paling untung cicing teh kana dapuran haur jol we ngaliwat urang beberapa tahun yeuna dumawi urang sararea mah sing marawa iman jeung Islam mah nikmat pangwadagna teh nomor kadua nikmat cager pangkat kadua ka cager nomor katilu pangkat katilu ranking katilu kanikmatan teh nikmat yang umur ada yang panjang umur yang ada ayat sok dibukakeun sing panjang umur sararea batur geus pararawat eta kalentengan ikut deui serangan nah bae kitu area teh asuh setan wae malah mau teu jadi jero pakai batur ye biar lurus. Lalu dimaksud panjang umur teh umur urang dipake ngabdikeun diri kana maha suci sewaraga kana maha kawasa nuhun kana sunana rasul kapanjang umur sanajan 1000 tahun ari muka ngomong kana ka pangeran apa oke umur tah manfaatna umurna teh 300-an tahun mulai si Firaun edan si Firaun mah umurna si Firaun ya umurna si Firaun ceuk hiji beda aya nyaritakeun 400 tahun aya nyaritakeun anak 800 tahun eta umur nah kono we sabab manehna dipake nu kangnolong ka Gusti nu kagungan sanajan umurna ngan 40 tahun bek dieuna 35 tahun bek dieuna 30 tahun tapi eta umur dipake soleh panjang tahun umur bakal kapangi ke tahun 30 tahun kadikatanana jaga di poe kiamat dipayunkeun hadrat Allah subhanahu wa taala tingkat dulu tapanya ranking kaopat anu terakhir nikmatnya eta nikmat rezeki ranking panyocok nikmat rezeki mah hari pulang eran yang rezeki nepika los iman jeung Islam los nyawa karohanana malah nepika los cagur wani narokeun deui yang rezeki nanaonan padahal eta rezeki teh kanikmatan ranking kanyocok sekahar ieu biasa kali kita ngegalang air di bulan kita selebaran siap. Aduh, Gusti rumah aku kalau orang itu baik ya lo iman Islam kaya umur panjang
rezeki aya an awak ringan aya kecakeun tudak gitu tudak ayo ke rumah sakit ku rezeki bea ku dokter ayo kamu urang balikeun iman Islam aya awak cager rezeki aya ngan umur kono nah teh ketahakan ya ayeuna urang pae deui ya iman Islam aya awak cager umur panjang ngan rezeki Allah gina teh aduh teh pas saya di pemerintahan ayeuna urang rara rezeki aya umur panjang awak cager ngan iman Islam teu kabawa dunia akhirat ka rezeki rugi lagi dunia akhirat Mawi urang sararea nyatakan nikmatan anu opat dia teh singkap pimilik dina ieu danget urang sararea dilungsurkeun ku Gusti Allah anu sami hadir dina ieu wengi amin. Sararea sing kuat iman Islamna, sararea sing cager awakna, sararea sing panjang umurna, sararea sing loba rezeki amin. Mbah gede-gede teh rezeki mah berat awak. Kita duit nu gede naon ari goblok sudah pantau. Mah orangnya aku mana terima rezeki anu loba tur berkah ya kalau gede salah urang sok ya Allah nyuwunkeun rezeki anu agung ceuk lain ka dijawab eueuh goblok gimana yang jadi gede lah so benar lah alhamdulillah jamaah anu samiat tunggu aja dah puji kali syukur orang panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur kalian sholawat miwah salam mugi sapapaos dicurahkeun ka junjungan kalam kanjeng Nabi abdi zaman hiji nabi nu nyontohan hiji nabi nu nyana kajaran hiji nabi nu ngarobahan kinalam kajahiliaan kanalam kapungkran anu mana ieu nabi teh ngagaduhan dijulukan Rasulullah nu kaceluk ka kadangeu loba ka janapiah ka jamparing ka angin-angin bener sadadaya ona rasa jagat luas tanah habibana ona biana kali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kali tinuning paselatan kusana manekawan Surabaya puspita pujian dan yang patrajul sarwar umma ingin manik narawata dinging manik narawata gempurakan diutur genterakan kita tinggal wae-waesakan kawentenan di kampung Ngingpur di Pakotan katelah kampung Cipeteuy desa Gelaraja kecamatan Pagelaran tuju ngayakeun halal bihalal nudi ayakeun ku karang taruna itu kaya anak pak ting sadar lah mun urang ering wiwitan tangtu mau kamalinaan laku sok make aturan sagala jeung ugeran alah bapak kades nyangakeun garapanana kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan karang taruna pemugi bahan kata ampi saprat aneku dina ieu wengi urang ieu sadayana pada nadahkeun dua pandangan tawi syukur ka Gusti nu kagungan sadayana wileh wajib urang saraya syukur ka Allah wajib malah lain wajib deui hak sama hukum aya dua aya hak aya wajib ari wajib mah aya kodok siga salat 5 waktu mun ditinggalkeun aya kodok aya salat 5 waktu naon hukumna
wajib di mana ditinggalkan aya jadi wajib mah aya naon anu eueuh kodok hak mah teu aya kodok salat Jumaah hak na teu saha keur lalaki kali-kali aya lalaki ninggalkeun salat Jumaah kumaha ngadoakeunna teu da hak mah eueuh kodok kodok hak wajib mah aya kodok ari hak mah aya hak manusia lain wajib hak manusia kusalilakna ulah kendak syukur ka Gusti ku kagunganna syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala rek kesyukuran kumaha atuh kalilana urang teh diogo ku Gusti Allah diogo urang teh ku Gusti Allah teh diogo salilana urang sararea hidup dalam dunia ieu dibere nu anyar terus-terusan ku pangeran bener dibere nu anyar cing hari kicuk ayeuna kicuk nu anyar atau kicuk nu kamari anyar bener ya cing ari renghap nu ayeuna renghap nu anyar renghap nu kamari renghap nu ayeuna renghap nu anyar kicuk nu ayeuna kicuk nu anyar bahkan kan ieu renghap nu ayeuna sami renghap nu anyar peuting nu ayeuna ge peuting nu anyar lain peuting kamari urang teh salilana diogo ku Gusti Allah dibere anu anyar di mana-mana jelema dibere nu anyar terus berarti eta jelema diogo siga anak urang deui lamun bapana ngogo ka anak kan ayo sapatu anyar baju nu anyar celana nu anyar urang diogo ku pangeran teh hijup nu anyar napas nu anyar renghap nu anyar kretek nu anyar renghap nu anyar poe nu anyar peuting nu anyar waktu nu ayeuna lain waktu kamari nu anyar kabeh naon atuh kugobeul batak dina bulan Syawal ieu teh anyarkeun deui kaimanan urang ka Gusti Allah Subhanahu kaliwatan halal ge halal kitu pitina teh tak urang syukuran ngucapkeun alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin sakabeh puji kagungan Gusti ari sakabeh ngapuji eta kagungan Gusti Allah di bulan haji alhamdulillah ari sakabehna berarti pengayam bisa sakit bisa hadir budak mora kolot kiai alura pejabat gitu kabeh ibu-ibu moal dihesakeun jasa kabehna sakabehna nu hadir dina peuting ieu di masjid puji kumaha teh jelek naon teu pangeran kabeh sabab ieu nu sakabehna teh kagungan Gusti Allah ana hinaeunana nya itu hinaeunana mah jadi abdi teh kudu muji ka sararea si ibu ku abdi dipuji si bapak ku dipuji budak mora dipuji kabeh da ieu teh kabeh nu hadir teh kagungan Gusti Allah lamun urang geus saling puji papuji-puji bakal dimulkeun rahmat kanyakan urang teh mudah-mudahan si ibu si loba rezekina pareta teh muji atuh bakal dimulkeun rahmat si ibu ge bakal malih mikanya abdi sami ustad oge si loba rezeki itu tuh hinaeun ya euy sakabehna puji kagungan Gusti Allah ya urang sok loba ngahina ka jelema maron eta teh hinaeun mun urang ngahina ka jelema baca heula eta jelema teh kagungan saha ya sudah lurus-lurus ibarat katos ya bisa ketidon ya pun baca heula ka urang nya euy hari ieu anu dihina ka urang eta jelema teh kagungan saha kagungan Gusti Allah setiap kagungan Gusti Allah eta teh kabeh ge pujieun
dan ininya nake alhamdulillah sakabehna uji ya eta teh kagungan Gusti Allah. Kalau santri mah kodi malah kodi hadis salah kodi malah hadis. Yo saya di rumah dina urang tu pangeran teh gaduhna bakal kieu. Nah sia nyahuan hayu koge kieuna teh kahina. Tuh. Ada rasa patuh salihina teh dia memeh kahina teh. Urang baca heula tanya heula si ieu makhluk teh ieu teh kagungan saha lamun lain kagungan Gusti Allah rek dihina kudu. Ari peket ada tinggal melan Gusti Allah engkau kudu dihina kagungan Gusti Allah. Kumaha ngamak si eta nu dihina teu ngamak ka urang tok nu nyieuna. Ya. Lah Gusti aku umawi dina ieu wengi uji na urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngaji pipakeleun ayeuna taker kaharupna. Urang sararea aya riwayat buat dina kitab riwayat ieu. Ya eta riwayatna teh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngapulupkeun sakabeh malaikat rek demo ka Gusti Allah. Kok malaikat rek demo? Mau dipimpin ku malaikat Jibril, saur malaikat Jibril teh, "Hei, para malaikat kumpul. Ya naon urang guru-guru. Ya naon urang guru-guru. Ya naon urang guru-guru. Ayo urang majeng urang turut bayaran turut sampai komandan urang. Ayo ujug sumaha urang. Lajeng ieu para malaikat ngaleutkeun teh ngabandeut mat-mat cakang tina ngabri kapayeuneun pimpinannya ka malaikat Jibril teh. Katan ngilatang ngademana ieu pagulingan. Hei. Belah terima kasih mengenai ya. Hei. Si jali. Ayo dulur. Urang maju mah. Allah. Siap. Orang dumugi kapayeuneun malaikat Jibril. Sudah kamu maju geus kitu kan. Para elit dan mereka ngalahkeun banyak kumaha bohong ieu. Ini dendam aku naon terus beneran. Dia make seni ieu. Hikmat lah kali make seni teh nya, dan naon depan ku seni lain. Adan tenggorok dina ceramah dina adan teu make seni. Ialah salat. Ialah salat. Kalau tadi susul ke RW. Kita kan make seni goblok. Kita akan gerak. Ayo make seni mah pan geunah. Ialah salat. على الفلاح الصلاة خير من النوم يا ada subuh as-salatu khairu minan naum ya udah akan kalau kita naumnya panjang ngolor kan naum panjang salah lan wadah salat nak panjangkeun naon tak ponokkeun geura udah as-salat salat nak panjangkeun as-salatu khairun minat naum lah subuh subuh usah subuh bang ka masjid itu kan ya subuh deui oh deui siapa? Gusti ya. Pakai seni. Jadi ceramah pakai seni pandiri dan tadi nama hutan ke terakhir. Kenapa dia kayak ini? Aku pun saya lalu tadi malam terakhir.
Gitu Mustami. Angkat deui aya lain. Peletuk deui anjir kain bae. Alah Gusti aku kalau bae. Ya cerita sorangan pada ribu balik mah. Dalam cerita paling ayung ini pada malikeun. Tak dengar ribu balik. Ini selamat mendengar setia ya. Jadi tahu. Seuri ya Pak, seuri waktu zaman dulu gitu. Ya ulun gerak kecot. Kade kopi kulaleur gitu we. Kue kade tengah cadeut. Teh barokah ieu teh. Anu barokah. Di mana tadi? Keseni baca Quran, keseni dan seni aya kakuduanana. Oh iya Mas ni suka. Ieu mah seni Quran. Tadi wal karo cetani delani. Bas seni Quran. Ayo mah seni nasni sunah. Kentang gunung manglayang singkartit anteng di Jepang kamari beting ayeuna pentang rapang lobana angger salah luhureun gunung manglayang eta mah seni sunah es lilin mah cek seni sunah eueur seni sunah dikeuna Qurankeun tidak aja anasul si koplok sudah temenang kalau itu mah ya sholat wah udah orang ya kira awal apa ini tuh dari pakai seni maknanya kalau dia sahabat mas itu seni nah model dia masih it. Nah, bangunan dari mana-mana, bangunan masih diopat, geus cukupnya. Tong make seni lah, geus seni opatkeun. Cing ceuk ningali kumaha. Edan masih segala itu. Tapi jol teh ahli seni, dunia masih eta teh. Pakai profil di alus-alus dikitukeun, pakai itu caranya. Nyeninya euy. Bener. Hari make seni mah mantes teu masih kieu. Ibu oge make tiung teu nyeni injat saeutik pan udah ngeureupkeun. Mak, tiung. Tiung geus ngadu. Injat. Ari ini kali tak kena dua kene. Baik kan batur ketan sebenarnya kai. Jadi suka teh bobo beul kai, sudah tiung. Tuh, teu nyeni mah diseukeurkeun batur ya. Heuh, tau. Siap. Model dia bimangan ke make seni. Bismillahirrahmanirrahim. Katolik, amin. Cek kamu geli-geli di tukang anjir ya. Pakai seni ada kenakan. Amin-aminan kalau pakai seni nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ibu lapang Maliki Yaumiddin tak ada buku dipanjangkan Malik ya. Menurut Kak Imam ya teh. Ayat nek Maliki Yaumiddin tong digere-gere. Sebab ayat imam dirinya dua kanu ikhlas kalau Malik itu yang mana aya menang-menang panjangkeun aya menang monok cek tong digere-gere. Kalau sih tahu mana dipenekan, itu nyawa macam cing aja dong. Ayah dibaca paling yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali ke tarawih. Nggak boleh. Kalau nggak boleh, aku genaku. Ya. Ya orang
sehingga sapratan kusi jauh tadi dia mengkol sapratane pun ieu malaikat sumping kabeh sacidil punten Sri Paduka jika tersebut mengabak kesunjuk panjenengan kula ditari bakongkan tidak kehilangan tergoyo banyak golan ditari bakongkan lara aja kita melakukan susun sampun ke pasar di pelai boleh bukan air sudah aja oh itu sendiri nah kesilahkan ditari bakongkan biaya kita sana kalau iya deh kaulah teh iya rek hajat kak sawarga mani lokal tidak pada lamahan lain itu wade hajat kaulah minta dukungan kisah jeng roncongan jeng doa minta satu tujuan kisah ya naon kali hajat kemana saya oh boleh hajat ya eta kaulah ke tempat Allah Subhanahu wa taala pada unjukan kaulah rugi pada unjukan Allah salira teh wah aya gitu malaikat Jibril aya jadi urang sok aya hayang kan hah aya hayang teu cok aya hayang kudu kan aya hayang teu aya naon kan sok jujur sing tariknya karena dia kuing atau asa-asa yang naon cing pahayang naon Pak jawab yang naon sing tarik yang nyanu eta nu geus kolot liang ge alus mun lalaki hayang nyanu kuing atau aya batur ulah aya batur oh, yang naon bu? Hah? Ibu hayang emas berapa kilo? Masa tidak hayang bebas kali hukum mah? Tong kagok hayang 2 kintal emas dulu. Kan dah mali hukum. Buat kok gara-gara si eta aya hayang emas 2 kintal jual ke polisi. Mane ditewak ku sudah supeur ke penjara. Naon asalna? Mane dieu teuing hayang emas 2 kintal. Ayam gitu, oh jadi bebas ke ayam mah mas 2 kintal, imam itu mobil 7, terus bener original sawah sama 4 hektar, tanah 10 hektar lah sebenarnya untuk beda ke ayam iya ketika baju terus sama teuing penting ayam ya mun jelema Allah ka hayang geraba dami jeung malaikat malaikat eta kurangannya aku cuma tinggal kana jero teh geraba dami urus boga hayang ciri jelema hirup mah kudu aya ka hayang bebas aya ka hayang da jelema mah kuliah itu mana-mana boga ka hayang berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia uang berlimpah pakaian indah itu tujuan banyak manusia ya kabeh gitu sarua ustaz wah mau ustaz belum hilang beres tahulan nggak boleh ketawa yang tapi ke pemajikan maka Ustaz mah usaha-usaha beranak terus ya hiburan akan ingat hiburan akan ingat petak supaya kekalusingan naon sababna buku Tuhanak karawisan aribu kultur sewisan naon sabab Tuhanak minang hiburan Rinuluhur malu bakal pusing ya atak terewisan bernuhir minang hiburan atak terewisan aja teuing geus sakya ditanya berwisan teu mana satu ya lain banyak mari bukti ke
sok bebas aya kahayang malaikat aya kahayang Gusti salira aya kahayang naon kaula teh aya kahayang cepet atieu hayang jadi jelema kaula malaikat ulai ulara saya teh simbener we kan jadi malaikat pakai jadi jelema oh wi mah pokona mah lamun bisa saumur-umur hayang jadi jelema teh hayang jadi ulang cepet euy lamun tuh bisa teu bae 2 tahun jadi jelema jadi malaikat deui we mun tuh bisa 2 tahun teu bae 1 tahun atuh sekali ijinan ku pangeran hayang bisa jadi jelema mun teu bisa 1 tahun atau 6 bulan lamun teu bisa 6 bulan atau keur bae saminggu kuing mah jadi jelema mun teu bisa saminggu kajeun teh sapoe hayang jadi jelema geuringan tumalang layung peuting teu geunah sare teu tibra sare ka puguh loba leuwih tibeurang teu geunah dahar ka puguh naon uing teh aya kahayang ceuk malaikat Jibril hayang jadi jelema ari urang cikeut deui mah alhamdulillah geus jadi jelema malaikat Jibril mah nepi kahayang jadi jelema rancaran cepet euy naon sababna ceuk malaikat sanes ari salira Sri Paduka meunang hayang jadi jelema naon ieu teh alasanna kudu aya alasanna anu real alasanna teh pangna kaula hayang jadi jelema teh ieu kaula teh kabita bukan nyaran kudu nyaran anu sok dipigawe urang cepet euy oh kitu amanna Jibril ayyakuna risabi eta hadis risabi son dan dibawa kana metode dalam jadi enggak keluar tina hadis kaula teh ceuk malaikat Jibril ieu pangahayang jadi urang cepet teuy teh cara Jibril mah urang cepet teuy sabab urang cepet teuy teh sok migawe 7 perkara abdi kaula ngapa gawean naon wae ai jelema urang cepet euy hiji pangahayang jadi jelema teh kaula teh kabita ku ganjaran pagawean jelema nyaeta anu kahijina as-sholatul khamsi ma'al imam as-shalawatul khamsi ma'al imam kabita kaula teh ku pagawean jelema salat berjamaah di masjid jeung imam paket tumilah tangarungu ieu para malaikat jadi salira alasanna pangana hayang jadi jelema teh sabab anjeun salira teh kabita ku ganjaran salat berjamaah nah naon ke batas salat berjamaah teu jauh eta teu jauh kamu kitu udah jawab oh iya kahebatan salat berjamaah teh lamun jelema sok digawe salat berjamaah saumur-umur nepi ka akhir hayat teh teu pernah rek salat berjamaah maka diwaris maut syahid moalkeun aku pamariksaan jah di poe kiamat langsung nembus ka surga ye jelema anu rajin berjamaah saumur-umur getuk teh paot pak wali pariksa ku malaikat dina tukang salat mustaqim bakal kiber tapi langsung ke surga jol surat di surga boleh ayo kieu pada naon ieu kuing di tengah bersat ieu asal jol surga malaikat sabab anjeun boga ganjaran salat berjamaah saumur-umur teu pernah kaliwat oh diwaris mautna anjeun syahid dari qasul syahid dari maut syahid teh maut disaksian ku surga syahid jika sakala bulan wakatnya dari video surga nepi ka nikmat ningali video surga nyerikna dicabut nyawa teu karasa matak sok aya manuk nu seurik si seurik gitu nyareme sabab keur sakaratna ditinggalikeun kamewahan kaindahan surga nu dinikmati yang sigaskeun nyareme melang eta ayam ini di zaman dulu dia
Jamat perawat yang main tadi dengan namanya. Alah, Gusti. Kemarin ya. Geuning malaikat aya jadi urang mah alhamdulillah urang cepet teh mah geus jadi jelem tinggal daek salat berjamaah. Tinggal di Palestina. Palestina apa tuh? Masjidil Aqsa ini kuning. Bukan masjid, masjid naon? Anu terperang jeung Israel. Palestina, negeri para rasul dan para nabi, tempat suci umat Yahudi, Nasrani dan umat Islam jadi lambang kerukunan semua bangsa samawi. Tapi kini oh nasibmu sungguh mengerikan, bumimu angus tersiram darah, penuh pembantaian. Di Palestina mah tergenah sare, tergenah tani, tergenah dahar, tergenah nanau, tergenah panganten. Sebab sanggana sing geledugna bom sing gelodotna peluru dicipeuteun mah genah. Tapi adik-adik di Palestina. Tentara Israel teh dikuban Masjidil Aqsa teh ieu tah. Bedieu teh lu sholat teh ieu di dieu, adeluk sholat teh di dieu bae bedieu. Tapi mereka Palestina masalah berjamaah sanajan ditodong beuh. Anya disebut deui mah eueuh nodong. Aneh disebut deui. Kalau tak eueuh nodong, eueuh nyingseun, eueuh nanaon demi ka arah eueuh. Di Palestina mah ditodong beuh dia gararaat anu nangsen ka Masjidil Aqsa salat berjamaah hebat. Uli kaki itu iman teh ieu mah hujan saeutik oge molor. Baru pangkolaban, dia api-api we mungkin ngadadak. Eta teh ada hujan. Jika iman elek hujan dari isu-isu mah mangunggar pun jeung kacur ka mana euy? Gong-gong hujan ka sawah. Elok. Sabaraha. Ngayakeun mena serangan. Teu ieu mah budak ora diayakeun. Geus ka tengah dukung tuh aya daratan. Eli. Malaikat Jibril panghayan jadi jelema teh Pak, sabab kabita ku ganjaran Bapak. Siri ka Bapak. Siri ka urang. Malaikat Jibril jelema pangina ka ganjaran salat berjamaah kuring. Malaikat. Hayang kuring jadi jelema hayang nuan salat berjamaah. Damun kuring jadi jelema kuring jeung malaikat kumaha poe waktu tek salat berjamaah. Aduh, ulama geus jadi jelema. Jelema itu jelema naon? Jurjel tidak betul. Jelema. Jelema mah salat berjamaah. Euy. Aduh, ya aduh. Salat berjamaah teh seminggu sakali. Mana deuh. Aya nu sabulan sakali ari mantap. Aya oke nu satahun sakali ya. Oh, pangededa geus satahun sakali. Jeung pangharup mah. Atuh coba tukang cakaknya doang kira saya. Buka halus ya sampina we. Mana nyaka ternyata kawasan pet gitu. Pendek itu dipake. Duh, setahun sekali aya. Anu saumur hirup sakali. Boleh salat teh. Batur larang sia enggak boleh. Saumur hirup sakali. Salat teh ke masjid. Balik telepuk deui batur menangku manehna ngagoleh. Geus kojor si goreng. Aduh Gusti berjamaah kana salat putih atuh ya Allah karidho nya kasih warga tendai. Imah. Asal ini ada sarupa tendai. Pagi gerai subuh. Masih get siap. Sigit nyuntuh lagi get nanti ya. Mudah dijual kawin dibayar. Lah kok dia kiai teh eling karena jual masih gitu.
Cek kiai teh geus pangkut jadi ajengan ieu ustad ieu Ciputeuy geus pangkut maka itu geus geus sia pasti dijual sampai aku naon teh. Halo geus teh malaikat Jibril hayang jadi jelema ka kita kuganjaran jelema sok daek salat berjamaah. Nah, urang mah alhamdulillah geus jadi jelema tinggal daek. Kapeduk batur kanda geus maghrib geus nitaleut kulit ngajak ka masjid belah kulon ibar layung ngajak puji kayang aku bing jelema kasih dak morak pokoke akak sampai ber Allah akbar bego badreng deui capake kana kita ini ka pos teu naon ieu salah dan kumaha nangis jadi aku akhirnya sedangkan kena ayam abang gue nyanyi sudah ada bung kasih kir sholat berjamaah ngeberes sholat itu assalamualaikum kemudian parlitin berak-berakan yang malah terus sholat kan cuma saya mantau kemiluan dia budak orang ajar ketika budak orang gue ingat tonjok aku budak orang ayo budak orang kena sok lah sedikit kilo sholat assalamualaikum gak sok euy teu naon wajar kene eta terus itu tujuh Assalamualaikum seret itu budak orang di lawang mancok ini juga kan ayo gelak itu kalau gelak kan waktu itu Gusti sholat berjamaah malaikat Jibril kita hayang jadi jelema kira pemuda siapa dari mereka sebelum semuanya nggak ada orang aku dulu orang belakang itu mereka juga nomor kedua cek mereka Jibril karena kau lahir dari jelma alasan nomor kedua nah alasan kedua kaulah kita minta orang Ciputeuy sebab orang Ciputeuy masuk mingguan ngalimu uang mujalah sakil ulama kami tak ganjaran mingguan rasa mingguan ngariung dengan Ariyo ngajengan. Kalau ngariyo ngajengan mah ieu tong borong uping geunana kana tahu siapa. Ngariyo ngajengan kur ajri ka ajengan bana mau pasran jaga dipanggam teu gedong suara. Pas sepungkur ka kiai. Ka kiai karena sepungkur bana mau pasran jaga dipanggam teu gedong sudah kopal jeung derek. Kang kiai bukan apa tuh? Ah, benar kita usaha. Red Samsul mereka ya mereka kok pernah ngumpul lagi aku mah ketemu korek ya boleh korek ya 100 ribuan tuh gitu masa mereka kayak gitu ya bukan korek gitu tinggal utara tinggal korek tapi tinggal cair kera mereka ngerti kayak susu kok. Ah, sorry. Terus tidak lain murah oke rame kan. Bukan yang lain di bawah teman nakai. Salah satu grek nong. Bukan ya betul. Ustad grek nong. Si Ajur Selatan Borobot. Ya. Wah, gue jawab apa Jalur Selatan bukan. Oke, jadi dia di sebelah cari. Tapi nang liwat tadi tu, sebab brand. Alah, bapak. Nomor kedua kan malaikat Jibril panglayan di jelema hayang itu tolak ilmu lamun kuring jadi jelema di mana wae pengajian kuring datang tapi tak juga jangan sebab naon rengkah nak ieu rengkah sarengkah kalau dia baca asli kalau set maka kolam ilmu kepak istighfar didikna didik dikir lengkah tasbih calikna nyeparatan kana dosa keur calik ieu ibu bapa sadaya diurut ku pangeran ku malaikat dicabutan dosa takdir keur calik kana ieu untung piraku teu untung nu keur ngaji penting ieu
dari kieu teh capek henteu kana teu disadiakeun dari tadi itu hari dosa nyaman mau bersih we untung teu ada kita untung dibere ka kauntungan ladang ada ngekeun ngaji maka kudu mere kauntungan kawin or itu terus dia yang kasih temen cekitin mana ngadadak aduh Gusti Agung ya paculeun aku aya aku lingan poe Minggu Senin aya berbes aya cepet deui ka karek ayeuna ya tuh tolak ilmu mah tinggali bahkan ganjaran tolak ilmu lebih hebat khairun min al-qiraatin leuwih alus tibatan salat 1000 rakaat tolak ilmu hebat tuh tolak ilmu pernah 1000 rakaat pernah tuh salat hah? Tidak pernah? Aduh aja 20 kilo bukan ya, tinggal tengah sabaraha ya tingkat tanggal 5 muncul deh tanggal 27 siapa malah dari pas 8 tadi aduh ampun tuh kita cina taraweh kayak udah 8 kan terbayar tuh boleh patut ke taraweh harusnya numpang alus 20 kilo masa batna 11 ke bawah 20 kilo kalaksanakan tuh ya dia seberapa rakaat hah? 20 kilo seberapa? 20 kilo seru aja begini ya salat tarawih tolak ilmu cari ibu teh wih kita beresnya boga catatan papan lauhul mahfuz ceijot boga ganjaran 1000 rakaat salat sunat nah terus naon kan sama terus ngaji beres nih kalau kita candra terus pantau foto 500 rakaat 500 rakaat coba deui kalina ngagorekeun balik mah balik teh kitu aya 4 tahun ya 200 rakaat bahas enggak beak atuh aduh Gusti aduh oh palingan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam anjeunna hoyong diri jelema kabita ku ganjaran salat berjamaah kabita ku ganjaran tolak el sabab ganjaran tolak el teh sarua jeung ngalaksanakeun salat sunat 1000 rakaat nomor katilu nomor katiluna naon kaulan mun salira pangayang jadi manusia nomor katiluna kaulan teh pangayang jadi jelema teh sabab kabita ganjaran wa iyadatil maridi ganjaran ngalongok anu gering lamun kaula jadi jelema rek tayangan kaula sadesa saha nu gering rek dilongok wae mun anu gering teh apa kalau dia gering euy ya mereka dalam milah atuh eta gering ai bareng kalau mau ganjaran sabab ganjaran kalau gering teh badak luar biasa salengkah selagi macam subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali ngalengkah salatu maca kali 3 kali tasbih berarti maca 3 kali tasbih teh salatu salat sunat 2 rakaat hede kalau masa kalau murid dah oh murid yo mohon murid itu jelas si akang itu murid dora kaki aing Lama, pulau bukannya ya teh, pulau. Si Ojo itu bring ya. Jadi bagian pemalah, ya. Lama. Nyala mau bring ke guru-guru. Tuna air bring ke ikat. Lama bring dong. Sama bring kan. Bunga dalam bring air lama. Oh, bayar ngirimnya. Aduh. Nyeri sirah. Yang disuntik bumidan terus kudul anak anu ngerina ge siram ge suntik kudul diberinya
berat nyai hayang angker yun angker dulu udah apa itu mah ayo angker teh ke asap ceng deket ke hektar waktu di Nakarang kita selalu beri udah kayak jahat ini beri itu anak yang basah kayak atau mie ayam ini ayam awal aku udah di rumah boleh besi ya tapi lima tahun kita diharapkan banget mari ke cabut cing ayam mie ayam ya coba kayak ulah ke jauh lada kena beton lada pedegong anak-anak dari bergeling kita kawaran itu bergeling dasar mulai tengah akan kajian air ngirim mungkin kan bergeling sok yang pun cakur malaikat Jibril yang jadi jelema teh sabab kami tak ganjaran kalau mau kanu berarti badan kalau mau beri ganjaran hanya masa kalau mau beri masa pengen beri di desa orang akan cari kain itu mongko ngenteri bunga luar biasa keluar dan lama kain malu tapi lama pun malu pulang dari dia dengan malu bagus ayo kerjeri mani kalau bur jangan kena kita hari itu cemuri dan makan geri kita tidak ya baik itu kan geri geri habis telepon baru dimakan sing berjaga amin sama jaga aku sing jaga tuh negeri jaga aku sing jaga wah ilu alasan mereka Jibril mana yang dijelma teh kabita kebanyakan kalau anu urang alhamdulillah geus jadi jelem tinggal lamun miring teh tinggal daek kalau mau nah ada pakleun bungkul ieu mangajina pakleun bungkul nomor kaopat kuping nomor kaopat kaulanun ya eta nomor kaopat ya kaulah pangayan diri jelema teh kabita uganya buat tasbih jana jati abita Tuhan tergen jenazah apa kuburan nelayan lamun kaulah jadi jelema rek di teangan sadunia saha nu maot ulah rek panghareup nelayan sok nelayan da sok nelayan da sok nelayan woi hebat nelayan innalillahi wa inna ilaihi raji'un parantos kantor kalabila kersana ciano langar bum pagi dipeah bro Lepas salah baru keluarga apa mereka pagi kebun bilang ini dapur lain sabar kan sabar kan main cali ke bayar main assalamualaikum ya main bahasa Sunda ya pangeran kebun assalamualaikum ya main mudah-mudahan Gusti salira berkarya akhirnya kalau kita baca terpaksa ucapan silapnya jalan main yes ada gor buatan aku ini ada bermain Allahumma barik lana di masyarakat waktu ada mereka main di sana baca silapnya anggaran awe dilumihan asal kali udah Gusti ganjaran dia awasan kita sekarang ya saya apa yang ngalayan pun tidak pun sabarkeun mayit nak urut salah silaturahmi terakhir jeung mayit sanajan paantar tapi urang pada hakikatna ruh mayit tadi ngalieur urang alhamdulillah nuhun anjeun datang akeun sakudi anjeun sing panjang umur sing bisa salilana kanu akeun sakudi kalau orang bantu oh saya teh mau we mantap tuh apa salah beres gitu cecek pematuran anu ngagali kanu jadi dia kemarin mulai pematuran loba cicing di imah mah kamaitan loba maturan ngagali kanu aku yang di air aku nu ngagali sabaraha urang
duaan mengangkat duaan berarti opatan ya. Yang terdengar seorang limaan cukup limaan. Hari iyo tinggal kuat 40 orang kan. Yo teh kopi jeung kudu beak itu mah jangan kayak. Nah kumaha lakon na ieu teh. Cici di imah kamaitan dulu, naik bawa ke masjid, yuk jolatan, ade, kemenang haram hukum namai di salat kemenang, kemenang, haram hukum namai di salat, kangkung kau diruku kau disebut kau netan, salatan baik, usolialah ada betul kuat, gua sudah tenang. Sholat pang hebat-hebatnya, sholat pang dunah-dunahnya. Hari awal kita mengaku Ustaz, tahu. Tahu. Kemana? Awas dulu. Nyolatan sahat jelema nu ngalayan mayit nyilu nyolatan, nyilungan teureun ka pakuburan ganjaranana sarua jeung gunung Uhud 2 siti namas. Akhirat Sakilo sarua jeung gunung Uhud 2 siki tina mas ganjaran kalaya. Ieu malah kurang itu cici dina makaman geus kubur. Aku perlu barak-barak suruh itu cireto. Daraan dia mamariu ngomongkeun kopi. Nah, cek kali itu teu jaha kopi lain kokak. Ada ya, dulu, nyako, hari istri Ustad, kau kami ngiring ngabringkan ayat kata kuburan biasa-biasa, nggak biasa. Jadi macam dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus, kata-kata ngobrol oke, ngobrolkan terus, kasayan main. Ingat baru kebelah, pernah ngelakuin centeng di masjid, ingat baru merasa sapu di teras masjid, terus yo mah ngabringkeun mayat. Ini kayak dia mau juga lah. Ya no. Apa ada usaha tadi? Kayak tahu bos si jangkar kayak sih ban. Kamu tuh mulai jatah main. Jangkar kayak tuh enggak. Dane teh. Main. Kade. Hop. Seret amat. Kagorengan mayu. Kubur dalam-dalam. Timbul dari halusan di dieu mah. Dan Allah saya berpilihan. Ingat ya kak, apa kali pembeli jauh sekarang malu boy, nggak kayak kadewe, nggak puasa, karena ini subuhan, salah lebih. Karena jangan halus subuhan bulan puasa, kau kira-kira. Jadi halus terus, dibaliknya halusnya, maka setiap caritaan kehalusan mayit dibaca di hidup, rahmat Allah kanya Allah terus ngacor kayu mayit. Ngacor terus. Hari itu teh kamu renganan dibaca teh ka malaikat ada ke riwayat jeung sia umat manusia. Cepet. Aduh. Ya. Wow, kita ya teman pernah itu ya berkah. Iya. Ya, ulah. Ya. Mau dekat kalimat. Jadi kalau katanya malaikat sipil panglayan itu, katanya kita ku ganjaran alayan. Itu malaikat sipil hayang alayan dari ulangan itu baik. Ya, ikat dan mau ikat. Sokara. Alhamdulillah pada ganjaran. Sakilot itu segede gunung Uhud 2 siki mas. Raya, aduh. Beres deui. Soal malaikat sipil kaulah panglayan dari jelema teh. Nyaya tak kaulah teh kabita ku ganjaran wasah jelema kabita ku ganjaran ngocorkeun cai mere cai ke jelema butuhkeun ya panggilan batur kaca coklat ngocor sabeut kake yang cai kuring stok kaca cai euy kake oh yang cai terus batur aya ngocor jelema ya nah pas durean kok aku sih kamu tuh nah
jauh ganjaran. Lamun malaikat Jibril jadi jelema unggal poe rek yang caina parake ka caina yang kuy. Gerak parake mata kolong baheula mah ngajek-jek cai teh tepas jeung gelas. Sok disupluk ka sebelah. Mere cai. Jangan baheula WC di jero di luar. Di luar tampian jangkung teh dengan lamun ngisi teh kuat kana aja. Kolantu. Ya. Cai apa pake kusang lemur. Cai na cai di jero geus eutik ganjaran. Ya. Kapan dia keluar kae keluar bukan. Mata kudu boga kan tampian di luar mah. Jangan diparake gitu. Dia mah boga tampian di luar aji saya ngomong yang mau bukan make aja kerjang. Salah jiwa. Mun ruksak omean buru-buru. Ganjaran dua sebab labu goreng malah bincang tampiannya. Ganjaran gede itu. Tukang yang cai disokan, ayeuna bayaran. Merah aing goreng mere duit ganjaran. Lain bunga haji enggak tetap ada yang cari pulau gitu ya karena dasar itu sudah daya itu karena ini hebat karena namanya ayo di jalan wae ya basak jelema mere cai ke jelema anu ngabutuh tuh lamun malaikat Jibril jadi jelema urang urang yang cai sudah diparake cai kemana yang kudu bisa kabeh jelema Oh, yo, asal kayak yang kayak tadi dia, ya kan? Ya. Oh, berarti ada jalan belakang lain. Nanti lagi jalan Jawa ya. Satu ini aku takut. Guna ya, jangan cari kamu. Jangan kapan itu anu pakai lagi telah berkakek nyos. Udah, beda macam lagi. Jangan kayak tadi. Atau ingat-ingat kopi. Ngeunah we bareang teh ngurus setuju. Terus dia jelema bagus. Oh, di dunia. Nah, kita kalimanya. Akhirnya pangna malaikat Jibril hayang jadi jelema, kita ku ganjaran eta wassalahi bainal isnaini. Ngakurkeun dua jelema anu papasehan. Ha, jelema papasehan. Jelema tuh papasehan. Diakurkeun urang teh datang nasihat mana coba tak itu aing kapok lah kesini wah apa lagi yes jadi wah dia pangi jeung kuy si eta teh aya ngariung deui jeung maneh aya ngariung aya ngopi bareng sono cenah lakon baheula nya padahal waduh dari itu kan ieu yo pusing kene situ wah pusing aja bieu derek pangi cenah aya ngariung ngaliwat cenah arek naik ka dieu datang teh ngaliwat aya ngopi jeung mah aku we jelema ngakurkeun dua jelema anu teu papasehan pada ganjaran anak bukti malaikat Jibril aya jadi jelema aya ngakurkeun anu pasehan ieu bae ora Ayo pusing. Lah, itu kan kedek ya. Ya, apa? Itu mah. Dia jangan bawa masuk ayah ni. Ada kuat. Jangan ya. Cabak hidungnya. Cabak. Oh, ger gini. Atau lain itu harus. Budak anu pasehan. Itu anu pasehan diakurkeun dia bagi budak geus salah lakur diadukeun si pokok. Sila saya baca, cabak dulu. Lawan malaikat Jibril lamun kaula jadi jelema rek ngakur-ngakurkeun. Jelema anu parasehat, saha jelema parasehat akurkeun. Kade ngakurkeun dua jelema anu parasehat. Carana kumaha we kumawadul oge teu naon dimeunangkeun dirinya. Ngawadul nu meunang ganjaran teh nya eta supaya jelema alakuli kapaksa kudu ngawadul eta ngawadulna diganjar. Gitu.
Yo motor ini keadaan itu. Keadaannya yo kumaha eta? Ya teh. Ah, itu teh kabagean. Dikatakan ulang mah. Kabeh ya teh kan nama benar dua. Udah kan saya masyarakat itu. Oh, sudah. Rezekina we kaca. Geus ka? Ya, banyak kayak apa? Berarti apa dah? Ini anak-anak. Oh ya ada barang datang. Oh Pak, nomor kagenep. Nah, malaikat Jibril pangayang jadi jelema teh kabita ku ganjaran ngakurkeun jelema nu pase. Saya catetan, patuhin berangkat, patuhin berangkat dalam mulia. Nomor ke-7, wa ikromil jari wal yakin. Saur malaikat Jibril, bangga-bangga kabita yang jadi jelema teh. Hawa kabita ku ganjaran ngamuliakeun tatangga jeung anak ya. Malaikat kamari ulah. Wenang lebaran saraya kos ngamuliakeun para tatangga. Duh, tatangga urang di mulia. Jamaah hampura tatangga ngamuliakeun. Dua kata masuk, cai aya kuena peramina ya. Eta teh ngamuliakeun ka kamari teh. Urang kapigawe. Ya, ayo anak yatim geus. Oh, si Oslo kan ini. Tuh, dan lebaran ada dalan tuh. Ya. Saur malaikat Jibril lamun kaula jadi jelema. Salahna kaula eta mulia-muliakeun tatangga jeung anak yatim. Tatangga kabeh di mata kaulah bakal diagungkeun dialuskeun moal digoreng. Oh kata kalau dengan boleh kan oh halus kata kalau. Bila mana awan gitu. Tapi aluskeun. Aya dek wae euy aduh tetangga urang atuh diomongkeun. Ieu mah aya nu canael tatangga ari si eta pasti jantung. Kata Unyuk tatangga jampung tuh sutara direkom. Gitu batur. Jor tatangga atuh bodas sawah eta yang negeri-negeri. Sikap laku. Jor anu hideung awakna mesti deung liwat gitu. Batur kan. Ye eta kata tangga ketika ngeunah we gawangkong. Kita kabatur teh si bokson. Ya teh itu. Dia dianggap boksalon. Ada muliakeun. Kumaha muliakeun tatangga, ku caritaan urang, ku budi pekerti urang sae, nya eta cara eta tingkah laku akhlak urang tatangga. Ku budi urang sing halus eta. Jadi gere budi tetangga bikin nanya kan. Alhamdulillah ya toh, cai-cai. Gitu. Rasa kadu, aduh, resep akan mati waktu kadu. Baik bawa, harus disuruhan dan bubuhan. Jadi 7, PR-nya 7. Tamanna al-jibilu ayakuna Bani Adam yakun Bani Adam bisa diisolih. Salawatul Homsi al-Imami kemudian ulama wajah kembali ini orang tua akan begitu. Kabita mereka juga panggayang dari jalan mati hiji kabita keganjaran sholat berjamaah. Kedua kabita keganjaran sholat ya. Kedua kabita keganjaran nalai. Ya keempatnya kabita keganjaran nalong anu ger. Kalimana kabita keganjaran mau mere cai anu butuh. Kagenepna kabita keganjaran ngakurkeun dua jelema nu kase. Katujuna kabita ku ganjaran ngamuliakeun kakak jeung anak yatim. Da geus tujuanna namanya ada 8, aya 8 panjang keneh kan. Mangka cek geus mah 7. Punya kulit tamahan deui wewe. Geus, kita 7. Jadi kada 8 naon atuh? Kada 8 geus can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tarbiyah persembahan Tuan Mukarram
ngawujang muka urang sadaya mudah-mudahan urang sadaya selalu kami biasa laksanakeun non rupi anu pantas dibahas mudah-mudahan dengan general